Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kasadayana wilujeng ngadangukeun ieu naldom hudang ti kubur. Mugi-mugi aya manfaatna kanggo sadayana, khusus kanggo abdi pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hudang ti kubur tetela jalma jadi rupa-rupa tesarua jeung asalna sakumaha ge amalna. Hiji awak ngaguruntul gulang-guling awak wungkul nu kitu goreng ka batur jeung tatangga teu daek akur. Ari anu kaduana jeung babi taya bedana kana salat lalawora ninggalkeun bari dihaja. Tilu nu beteungna kembung eusina ku senehurung kana zakat eta embung akhirna bakal kaduhung. Ari anu kaopatna geuting ngocor ti bahamna anu kitu akibatna teu jujur dina dagangna. Ari anu kalimana awak kacida bauna nu maksiat di dunyana cilaka di akhiratna. Ari anu kaganapna jalma gorowong beheungna saksi palsu di dunyana cilaka di akhiratna. 7 jalma teu letahan nyerina teu katulungan kana bener teu nyaksian henteu sieun ku pangeran. Dalapan nuju jungkiran farjina bijilna nahan kana zina dilakonan henteu sieun ku pangeran. Salapan nu beungeut hideung ari beteung kembung pisan eusina ku senehurung harta yatim digugulung. 10 corob jeung lepra nu nganyerikeun kolotna goreng ka indung bapana jaga nu bakal cilaka. 11 jalma sihungan ari beteung kembung pisan nu kitu mabok-mabokan jeung arak jadi langganan. Ari nu ka-12na cahya lil bulan purnama nu soleh loba amalna bager tur